nandakeun urang haben-habenan ngadoa ka Gusti Allah teh nandakeun Allah urang ngagadoan keyakinan Allah rek ijabah. Haben we kamari patos ngadoa Ibu maharaman. Ayo naon dina harapan awal teh akhir tahun naon. Kamari teh pas ngadoa ka Gusti Allah pan urang teh. Ain kamari tadi subuh ngadoa. Ngadoa deui. Ieu duha ngadoa teh. Haben we ngadoa kabosenan. Taurat teh unggal dinten teh ngadoa haben. Ka eta teh ciri urang yakin Allah bakal ngajabah kana doa urang. Jadi percantena urang naon paminta urang ka Gusti Allah tanda eta teh naon urang ngagaduan perhatian ka Gusti Allah Allah bakal merhatosi ka Gusti Allah. Nah jadi sistem cara teh kitu retorikana teh kitu. Aban we urang ngadoa teh